Hilap sholawat sinareng salam mugi-mugi ngocor ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargana, para sahabatna, tabiatna, mugi-mugi nepi ka urang salaku umatna anu istiqomah di jalana. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, hatur nuhun ka sadayana anu aya di ieu tempat anu atos ngaluangkeun waktosna. Sim kuring bade ngajakan ka sadayana anu aya di ieu tempat kanggo nginget-nginget sakumaha perkawis pentingna ngagaduhan cita-cita. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang sadayana. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita, urang bakal mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung, urang teu ngabogaan cita-cita. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat,